Kumaha kabarna orang Sunda? Abdi ieu kenalkeun ti Bogor, Jawa Barat di kaki Gunung Salak, pade ameng ka daerah Cicurug. Nyimpang heula ka pom bensin Bangkong Reang. Anu toiletna siga hotel teh ning guys. Tuh lanjut ke toko Ade. Tuh putra abdi mah hoyongna teh kulkas 2 panto. Lumayan geuning hargana nya 7 jutaan. Tapi karena abdi periogina kompor, meser kompor guys. Ieu cenah mah anti gores. Karena nu di bumi tos rusak, tapi alus keneh cuman ngan karatan gitu. Lanjut ka toko baju, ieu dicaringin Mario. Komplit ieu mah. Tuh hayang baju bola cenah mah. Pilih-pilih jaket, usum hujan kieu mah meser jaket heuh guys. Nongkrong ayeuna mah di Maseng. Tuh indah heuh guys, Maseng ieu guys. Anu anyar teh jalanna. Tuh mantap pokona mah pemandanganna. Urang ningalikeun mobil we jeung motor laliwat. Lanjut ka ayam bakar. Mari makan, emam. Gagares heula. Mari kibok. Mari kita lebok. Kita ajarin kompornya tuh. Komporna urang hurungkeun heula ajaran alus guys.